Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang sadayana aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan maca teks deskripsi anu judulna teknologi jeung dunia maya pangajaran opat globalisasi yuk diajar online. Mangga anu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta kahiji maca teks deskripsi bikeun nyangkem eusina. Anu kadua nyebutkeun eusi deskripsi. Maca teks deskripsi anu judulna teknologi jeung dunia maya. Saha anu teu apal kana HP, unggal poe urang nyonyoo HP. Timimiti nelepon, nga-SMS, popotoan, kaulinan jeung neangan informasi hidup oge tangtu boga HP. Saha nu teu boga HP? HP teh singketan tina handphone, telepon anu ukuranna leutik bisa dicekel ku leungeun tur babari dibawa ka mana wae. Ayeuna mah HP teh eusina leuwih lengkep lain keur kaperluan nelpon jeung SMS hungkul atanapi bisa motret, ngarekam, neangan informasi jeung internetan. HP kaasup kana babagian teknologi informasi jeung komunikasi. Ku ayana HP, dunia nu kitu legana teh karasa leuwih heureut. Dunia teh teu aya watesna, anu disebut mangsa globalisasi tea. Kiwari mah teh anu jauh jadi deket, tapi sabalikna anu deket oge bisa jadi jauh. Geura pek ditenan ku hidup. Urang nyonyoo HP ngayakeun hubungan jeung batur nu pajauh. Ari digigeureun aya batur garandeng tapi lain wae sarua keur nyonyoo HP. Duanana papada anteng nyoo HP masing-masing. Hubungan jeung papada batur nu jarakna jauh, padahal keur diuk ngarendeng. Sok sanajan kitu minangka produk teknologi, HP teh geus jadi kabutuhan hirup manusia sapopoe. Dina zaman kiwari, urang moal bisa leupas tina pangaruh teknologi. Kukituna, urang kudu mikaweuruh teknologi nu aya di sabudeureun urang. Beuki ngarojatkeun kana kamajuan teknologi jeung dunia maya. Tangtuna rupa-rupa masalah bisa muncul tur mangaruhan kahirupan, boh keur urang sorangan, boh keur nagara. Urang moal bisa ngabendung asupna pangaruh teknologi jeung dunia maya. Kapan aya paribasa kudu bisa ngigelan jeung ngigelkeun zaman. Masalah anu daratang marengan teknologi jeung dunia maya. Di antarana wae sifat individual beuki tumuwuh. Ari sifat gotong royong jeung sabilulungan beuki ngurangan. Ku ayana teknologi urang sering anteng ku kaulinan di dunia, tapi mopohokeun ka aheratan. Contona wae anteng main game dina HP atawa komputer nepi ka waktuna salat kaluwi-luwi. Entrangan ngora salaku entrangan panerus bangsa jeung nagara. Tangtu wae kudu mikawaruh teknologi informasi jeung komunikasi. Entrangan ngora kudu bisa nganyangking ilmu kaweruh jeung teknologi
nepikeun kamajuan bangsa jeung nagara. Malah alus nama kamajuan teknologi teh bisa dimanfaatkeun dina agama sangkan keimanan jeung katakwaan undak kamajuan zaman kudu dibarengan ku katakwaan, kudu ngolah lingkungan ku perkara anu hade sarta ngarojatkeun silaturahmi ngarapageuh persatuan jeung duduluran. Lamun kamampuh teknologi jeung agama bisa kacangking ku generasi ngora. Tangtuna we urang bakal bisa ngesian kahirupan teh ku hal-hal anu gede mangpaatna. Boh keur kahirupan di dunia, boh keur kahirupan di akhirat. Kamus alit. Anteng hartina asik bermain sendiri. Duduluran hartina persaudaraan. Dunia maya hartina angan-angan, hayalan tampaknya ada tapi nyata tidak ada. Entrangan artina generasi. Game artina permainan. Globalisasi artina proses masuknya ke lingkup dunia. Kacangking artina dipegang, dikuasai. Kaluli-luli hartina terlupakan. Anu salajengna kamampuh hartina kemampuan, kaweruh hartina pengetahuan, mikaweruh hartina mengetahui, kiwari hartina sekarang, ngabendung hartina membendung, menghalangi, nyonyoo hartinya memainkan. Pancen hidup. Jawab pananya dihandap ieu. Anu kahiji, naon jejer tina wacana nu dibaca ku hidup teh. Anu kadua, naon nu dicocoo ku urang unggal poe. Anu katilu, naon pangaruhna ku ayana HP. Anu kaopat, lantaran teu bisa leupas tina teknologi, sikep urang kudu kumaha. Anu kalima, kudu kumaha entragan ngora teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya manfaatna. Hapunten bilih aya kalepatan. Sekian hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.